Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abi Nanda Irawan Putra, abdi ti Fakultas Tarbiyah Prodi PGRI semester 2. Abdi di dieu bade ngadugikeun sisindiran. Sisindiran kabagi jadi 3 rupi. Nu kahiji sisindiran paparikan, sisindiran rarakitan, sareng nu katilu sisindiran wawangsalan. Wilujeng nyaksini. Leumeung tendeut cecongoan. Jalana ka Raja Galuh mempeng deket sesonoan. Jaga mah urang pajauh. Aya listrik di masjid, caangna ka pabrikina. Aya istri jangkung alit, endahna ka bina-bina. Kapinis di adu layung, macokan kembang kalapa anu geulis tara ditiung durukeun seuneu naraka. Sisindiran rarakitan. Kuring mah alim ka Bandung, hoyong ka Sumedang wae. Kuring mah alim di Candung, hoyong ku sorangan wae. Sing getol minum jajamu, nuguna nguatkeun urat. Sing getol neangan ilmu, nuguna dunya akhirat. Ibatan mawa pedang, mending ge mawa ragaji. Ibatan ulin bergadang, mending ge diajar ngaji. Sisindiran wawangsalan. Hidupna dina cai, si Udin keur meuli caruluk, naon cing? Nya eta mah lauk. Muka dua. Tempat urang diajar ngilmu. Budak pintar kudu dibela, naon cing? Nya eta mah sakola. Muka tilu. Kota nu usum hujan. Jadi jalma ulah bangor, naon cing? Nya eta mah Bogor. Sakitu wae ti sieun Nabi, hapunten biaya kalapatan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.